warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ahli bangsa sabada syukuri ngaturkeun salam dina penghormatan Islam. Mangga sasana manehkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Karena mangkana paratos bersatu kaula sadayana dina yogi mengpersena paratos biasa melaksanakan karena sebagian kewajiban orang sadaya mengpersena kolaborium dan mudah-mudahan kemadalankeun anu ayeuna puniponan kewajiban anu ayeuna jadi sebagian yata wali jaratul jahli nafsihi hartina dari diri pribadi tina kabodohan. Nomor dua, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sangkan kurang lepas tina atas itu tina kewajiban melaksanakan ayeuna. Mudah-mudahan bulan sadayana salawasna hajadina kami doa Allah Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Bila salawat wa salam mudah-mudahan curah ibadah dan junjungan Allah yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kaulana kasahabatna kasbal tabiin tutupi kaulana sadaya beliau hasil perjuangan mangkana dan mudah-mudahan orang siap narimana karena sabur-sabur perkara anu diberikan kumatana tugasna nyata pemerintahan dan larana. Mudah-mudahan orang biasa menjalankan anak dan sekumah pemerintahan Gusti Allah nyata dengan kalimatna amal ma'ruf nahi munkar. Duni orang teh dinanalika mencapai nyata merintah dan kehadiran nyarang karena kawanan tapi kadang-kadang aneh orang mah sok merintah karena kehadiran sok nyarang karena bicara Gusti Allah tapi kadang-kadang orang sok dibidang. Mudah-mudahan bisa anak-anak jadi sababia nyata meresuk karena diri pribadi orang seluruh orang nyata akirana dan biasa amal anu saudara senang. Puasa itu mulai bisa hirup ngajurus ke dina agama, mulai bisa tetap ke dina agama Islam terkecuali kudu ilmu. Kemarin satu Quran dan ini dakwah Allah di Al-Quran wallahu a'lamu min butunikum ma'atikum la ta'lamuna syai'a. Jadi diberlakukan dalam rumah ibu orang nyata diberi dalam dunia ini terang di naun-naun katakan orang diperintah oleh Allah kudu ibadah. Jadi orang maka firman hilang nyata kebiasa naon kumaha sakitu kumaha orang terbiasa naon orang diperintah ke ibadah wayahna teu kudu melaksanakeun nyata karena alat segerna alatna nyata alatna keur ngajalankeun perintah Allah mana alatna bukosna ilmu. Sebagian keterangan sabarina ulama muasa dina ibadahna lamun teu
hasil urang dina sagala urusan lamun urang teu make ilmu. Cek sebagian keterangan urang ngaretkeun kana perkara dunia tetep kudu make ilmu. Cek sebagian keterangan lamun urang ngaretkeun kana akhirat tetep urang kudu make ilmu. Cek sebagian keterangan ngaretkeun urang dunia dan akhirat tetep kudu make ilmu. Bening naha urang bila mana urang diparentah ku Gusti Allah bakal jalmaan tolabul ilmi bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah gunauna ngelangkungan ku ilmu. Dan sakedik jalma sukses ku ilmu na teu sakedik jalma teu sukses ku ilmu. Ku ilmu na ngartina teu sakedik jalma anu katalar nyata Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Tapi kadang-kadang eta Al-Qur'an dan Al-Hadis cuma ngajarikeun kedok lain niralakeun ku diri pribadina eta anu dititipan ilmu ku Gusti. Bahkan seueur nya eta jalma anu palinter, tapi kadang-kadang saeueut bahasa urang Sunda mah pinterna kabalinter. Taurat teh ulah kitu. Nah insyaallah ibu dina saat anu ayeuna moal banyak teuing tawasuk anda turun jemar pengampuran kepada rutina kira manggung nepi ka jam 8 iya Bu. Kemarin ya teh aya pangaosan deui ibu bade hadir di Palitomo nyata pangarsana al-mukarram nyata al bade hadir sebenarnya insyaallah. Ibados namanya kesuntingan secara mendadak. Tadi teh terus 2 kali konfirmasi sekali insyaallah terus pangaosan jam 8 minimal setengah 10. Tante sumping deui cenah saurna minimal jam 8 atau begitu insyaallah jam 8 setengah 8 sumping deui. Urang hadir urangnya orang hadir niatna urang nyata tolabul ilmi. Cek sebagian keterangan ngan urang kudu hati-hati urang dina tolabul ilmi. Naon marigina? Ieu teh lamun ditina kana bentuk min amalil akhirah. Nyata amal akhirat. Tapi kadang-kadang summa yasiru mangka teras jadi ieu teh min amal dunya ajarikeun amal naon artina duknu dari sababna pedah min su'in niyati artina tina awona niat. Sapertos kumaha? Contoh tentang ibu anggap dari majelis teh pada naon ibu aya tanya aya iya teh niat pada tolabul Tanwar ini nyata bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dan urang ngandane bisi mah urang make samping anu anyar tudung anu anyar atawa urang naon anu anyar di dalam teh tepat ibadah berniat mah tadi mah benar bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngas diucapkeun ngangkane di jalan atau geus nepi ka majelis pedah urang ngabogaan hiji barang atau hiji perkara anu mata kajadikeun ieu amal akhirat teh cuma ngadeikeun amal dunia. Kunaon ku awona niat pedah liang ti nya teh aya sagedina lain sagedengan tolabul ilmi aya salah siji anu dipamerkeun. Berarti lain karena Allah. Eta teh amal akhirat tapi ngajadikeun amal dunia. Tah kitu beresan urang niatna. Seunah hade-hade bisi urang tolabul ilmi karena urang teh pedah galih batu resep tolabul ilmi urang teu isin bahasana lingkarna karena isim. Tah eta teh cek sebagian kataran sampurna ngajalankeun kana eta kewajiban. Padahal mah ngaku mukminin mukminat muslimin muslimat tah bila mana ayeuna muslimin muslimat nyaeta
Kagero kul hadis Rasulullah telah berilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi. Tak itu. Menurutnya asal dari orang mukminin mukminat muslimin muslimat mawayan teman itu yang sebelum orang melaksanakan karena kita kalau di bang telabur untuk berbunyi berol itu sana-sana. Menurut masa dia pribadi mukmin mukminat muslimin muslimat benih pelabur ilmu teknik kawan juga hukumnya ada wajib di mana di pegawai melanggar jalan lamun ditinggalkan menang itu hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang orang muslimin muslimat di mana tujuan tadi gerang lain kadang-kadang orang masuk di pohon atau kadang rumah kadang ngansan taktu orang dicurung tak orangnya Allah bersifat sama atas sami'un artinya anu ngansan taktu Allah masih sifat mubin teh taktu kita orang diijabah segala perkara anu ayo dipikawnya ditampi maju tampi Allah tentang tuh nyata di subadana sakabe kawin orang tak itu orang di kadang-kadang di geruan kadang-kadang orang kosong sumpi kadang-kadang terhondo tak itu orang cacapan masa dari kami anu muslimin bertemu tapi nah orang namun lain nanti di geruan di malam Jumat aja nih ya teh pengawasan dan senang libur. Tapi ya bersihkan ayah mama bodoh bergerak-gerak nya bodoh-bodoh itu digerak-gerak hese taingan saya katakan lain nyata ke surga mah mobil najak hese diambahna hari jalan karena neraka mah eta gampil lengsar ledak nyata jalan atas itu dari terkena hawa nafsu daripada nyata orang pengawasan ini rawas orang nongkrong TV motel jagung ngarenan kan gitu ya tadi dia orang senyum tak mudah-mudahan menjalankan orang telah berilmi ayeuna dari sababia nyata cupar kabadiban tadi tengah untuk menang siksaan beda geus dijalankeun nanti jalankeun anak orang kudu niat karena Allah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la mahmuda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah orang kenal Allah ajaran dalam ilmu tadi itu jadi orang dalam ilmu kewajiban berjalani anu masa dirina aku agama Islam ieu teh pernah hirup-hirup orang dina agama Islam mal hirup dina agama Islam terkecuali berilmu lamun urang rek ngajalankeun kewajiban dina aturan Islam contohna rek salat lamun urang teu biasa ilmuna bakal tiasa digawena kana eta salat atau moal tiasa namun dina ku sabda salah teu tiasa nah eta teu tiasa teh nyaeta urang teh teu tiasa tolabul ilmi nah urang teh eta teh karena bodoh aka sebutkeun bodohna kata tah eta jadi mau tiasa ngahirup-hirup dina agama terkecuali ku ilmu kadang-kadang ayeuna majelis zaman anu ayeuna servisan dan kadang-kadangnya kalimat nate kalimatullah nyaeta sae tapi yang diarepkeun namanya eta kadituna tuntungna patil contohna urang contoh seueur kabina-bina punten ya teh siga urang kritik padahal masane ayeuna teh kadang-kadang nyata rame organisasi rame
kudu pas dina organisasina, lamun golongan kudu pas dina golonganana anu teu pernah pegat di junjunan alam jadi kana zaman anu kiwari tadi. Bisi di tengah-tengah jalan bisi henteu naon henteu pas artina henteu nyambung pegat tina aturan junjunan alam nyaeta anu sakitu nyaeta poharana perjuangan manten, tapi kadang-kadang ibu seueur tengah kanabian di karasulan terpercaya dijadikan nabi, terpercaya dijadikan rasul kanjeng Nabi Muhammad. Aya sapalina aya anu ngumpulkeun ka para sahabatna seueur eta teh kabina-bina bagat apal kana Al-Qur'an jeung hadisna tah kitu. Kade itu mana urang sadaya enak teh zaman golongan rami dina golongan paingan saur Nabi engke di akhir zaman mah bakal dijadikan sabarang golongan 73 golongan. 73 golongan teh dibagi kana 8. Pusatna teh 8. Ini disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua disebutkan Syiah. Katilu Mu'tazilah. Keempat Khawarij. Kelima Najariyah. Kagenap Jabariyah. Ketujuh Mujassimah. Itu kedelapan kedelapan dan delapan nyata hiji Ahli Sunnah wal Jamaah, kedua Syiah, katilu Mu'tazilah, kaopat Khawarij, kalima Jabariyah, kagenap atas pelajaran dasar pelajaran ketujuh Najariyah, kedelapan Mujassimah. Telah Mujassimah anu bicara nyaeta ku Ibnu Taimiyah. Mujassimah atau musabbihah. Seorang namanya Allah teh nyaeta sila dina aras. Lamun sila pasti bakal aya sampeanan jeung bujuran Allah, sampeanan jeung bujuran. Seorang bujuran tuh. Tempat kade eta teh bisi kitu. Ibnu Taimiyah teh kitu carana. Itu milih itu seperti itu. Ayeuna dituturkeun nyata diteraskeun usaha nyata kuat Wahabiyah itu mungkin anak teh mana ada kuat itu Wahabi karena itu orang seperti itu kayak teh cek sebagian keterangan eta teh nyata golongan anu kasasar jalan sasar eta teh makna Allah semua Allah teh berarti lamun cari di aras berarti aya bunjuran moal bisa cari apa aya urang teh sampean tambahnya bunjur bisa nulakeun kan anu daraskeunana nya Wahabi ayeuna kade kitu urang panggil seueur wa'alaikum Gusti Allah tetep akidah hiji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nu kadua lamun urang organisasina nyata Nahdlatul Ulama ulah dirinya we insyaallah hadiruna saudara surah taat karena perintah Allah, taat karena perintah Rasulullah. Kadina urang dituturkeun para waliullah dan ulama ahli waris Nabi. Kadina bakal selamat lain mumpul dunia bakal diharapkan urang sadaya
dunia sareng akhirat. Lain punya hukum itu tidak harapkan. Itu kembali sakitu tahuran teh moal beres dina agama moal tetep moal urang dan dina agama terkecuali kudu berilmu. Bayangna urang teh nyata kudu di supri hartina kudu di teanan kudu ditolak eta ilmu. Anu mimpi nyata kudu ditolak ilmu teh nyata ilmu disebutkeun ilmu pikir ngatur dina masalah bab ibadah ka Gusti Allah. Ieu mah secara singkat nu kadua nyata urang kudu tolak naon nyata dina akidah dan dina akidah kepercayaan. Ulah salah urang netepan akidah sabab akidah teh seueur bisa nyata golongan urang nauhikeun ngan aya muwahhidun eta aya muwahhid bahasana aya salah satu golongan nyata muwahhid kadituna kembali kana Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kade eta teh siga saluar ngan teu make ijma jeung kias eta mah kembali kana Al-Qur'an jeung hadis kade begitu teh kaya bener gitu kata ini seperti itu. Nah eta teh padahal mah nyaeta kaya lamun kembali kana Al-Qur'an kaya ulama-ulama urang atau urang teh teu make Al-Qur'an. Sekarang jadi kumaha namanana eta teh maksudana kembali kana Al-Qur'an padahal ulama-ulama urang ge make Al-Qur'an. Jadi kaya teu make Al-Qur'an. Gitu. Ayeuna kembali kana Al-Hadis kaya teu make hadis nyata ulama-ulama urang. Sedangkan ulama urang nyata sadayana make Al-Qur'an, make hadis bahkan ijma media. Kan gitu kan. Tadanya pilih berat seperti itu. Bahasana masa gitu kan eta teh sebagian golongan cek ahli sunnah wal jamaah eta golongan anu kasasar. Artina nyata jalma dalam make kalimat nyata hujahna kembali kana salat. Tah berarti cek sebagian keterangan di dieu mah nyata rek ngalingikeun madhab Al-Qopa. Lamun ayeuna kembali kana Al-Qur'an ngalabrak ka jalma anu sok jaro. Kade dina teror teh musik ya teh musik itu. Musik cek mana teh. Gitu. Kade tak itu bisi urang seperti itu urang kade. Ulama nyuhunkeun ka Gusti Allah mugi-mugi nyata ditetepkeun akidahna ahlu sunnah wal jamaah. Anu maksud ahlu sunnah wal jamaah di dieu nyata saha wal nyata Imam Asy'ari anu didukung ku Imam Maturidi eta urang. Gitu. Ari madhabna urang madhab imamna Imam Syafi'i. Waktu sarita aya salah satu golongan nyata keur campur yen Al-Qur'an teh dimanaan makhluk. Al-Qur'an makhluk. Dalam usulna kitu Ahlussunnah wal Jamaah teh waktu sarita nyata ku mutajilah Al-Qur'an teh makhluk. Lungsur nyata utusan ku Allah dipersentan hijalmi anu tadi nama gegede mutajilah. Tapi kalau tina eta golongan mutajilah nyata saha nu dituturkeun ku urang ahli sunnah wal jamaah anu meme saha namina Abu Hasan Al-Asy'ari anu dituturkeun ku saha Imam Maturidi. Alhamdulillah. Baik sebagian keterangan dina hiji kitab yang mensumping syariatna eta anjur akidah ahlu sunnah wal jamaah artina sunnahna Rasulullah mal aya anu karitu ge imponan kana rukun Islam nomor kelima nyata haji ya nami dan cek sebagian keterangan marahna nama eta teh maksiat musyrik. Lamun aya ngadoa di makom Rasulullah cek manehna mah musyrik gitu.
Kulis itu kadek seperti itu. Mana yang bisa namanya Ibnu anu diturunkan usaha nyata ku Wahabi tai ingat cing sulusu asuta orang-orang Islam Wahabi tak itu kumaha sakitu urang wajib nyegahna kana eta nyata golongan sabab eta golongan di zaman kapungkur oge eta teh dihukuman sasar tawakuf ya teh beli gitu nya beli gitu urang teh kadang-kadang baca teh cenah ieu teh sebutkeun naon gitu fanatik sanes keur ngaluruskeun ngawartosan kawajiban bilih mah bilih aya dulu urang nya anu caket anu teuing kadek wartosan ngisi urang lebet kana eta golongan geus urang mah nyata netepan akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyata naon urang organisasina nah dulu ulama urangnya anu dikenaon bertentangan agama kejen dari jamaah nyata urang nyata ulama kejen Umaro ulama nyata ahli waris Nabi Umaro anu ngurus tina masalah ayeuna dina nagara urang pamarentah cek keterangan nyata urang teh turut ka Allah ka Rasul cek kabuli abdi minggu cek manehna balik minggu gitu nya an kadere urang teh dilebetkeun nyata anu munafik ejar mak munafik napi tempateuna nage dina neraka jahanam numpang anak-anakna dina neraka jahanam munafik itu kada urang nya kudu sakitu ibu biasa ge ibu daya teh kumargi jeung teh aya naon ulang hadir dari itu katowo ngahadiran saha ilah ulah ordinari kawe udah terkenal dehnya dina TV ayeuna mah insyaallah sareng kameramen hadir tadi itu setting nya tah kesimpulan urang teh nyaeta ibadah ka Gusti Allah teh kudu make ilmu hayang ada urang agama Islam tetap kudu make ilmu urang hayang hirup dina agama tetap kudu make ilmu tawuran sadaya anu mengharapkeun urang punya dina akhirat tetep kudu make ilmu kumaha sakitu eta ilmu teh tawuran mah kapieuan bodoh nyaeta kudu disupri nyaeta hiji ilmu teh ilmu fikih kadua ilmu tauhid katilu ilmu tasawuf keur memeres dina ibadah ka Gusti Allah rupina sakitu bae ulah diatur hapunten kasadayana sadaasana ia ditutur kurang anu-anulah ka Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala qala sahabati Rasulillah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sayyidin hamdan amin hamdan wa bi ni'amahu wa yubarik majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muttaqin wa ij'alna minal muqarrabin wa ij'alna minal muhsinin wa ij'alna minal muhibbin ilaika wa ij'alna minal ma'arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Iya,
dan surat lagi sahabat kami muslimin kalau masuk ke awal kadar billahi bi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi